13 kaum Quraisy milaraan Rasul. Hiji sabak da Siti Khadijah istri Nabi sareng Abu Thalib paman Nabi pupus. Kaum Quraisy teh ngamimitian milaraan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merengan pamajikanna geus maot cenah. Siti Khadijah teh tuluy mamangna pamana Abu Thalib geus maot. Tah kacida deui we naon teh? Milaraan anak orang Quraisy ka Nabi teh. Kumaha maranehanana teh ngawur-ngawur taneuh ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung neundeun kotoran sato dina waktu Rasulullah salat. Tah eta milaraanana teh. Taneuh teh diawurkeun ka Rasul teh dibaledogkeun. Tuluy Rasul nuju salat diteuneunan kotoran sasa toan. Naudzubillahi min dzalik. Gitu di urang aya nu kitu. Asa teu ka kuping zaman ayeuna mah nya. Zaman now mah. Duh kadi daerah-daerah anu teu apal urang mah nya. Mudah-mudahan teu aya di urang. Tah berarti jadi nabi mah jadi rasul mah ujian ti Allah na teh kacida memperjuangkeun agama teh dibaledogan ku taneuh Nabi Muhammad mah. Urang mah naon merjuangkeun agama Islam teh teu aya naon. Teu aya nu ngabaledogan. Teu lamun salat eueuh anu milaraan ka urang mah nya bebas we urang mah ngaji bebas. Salat bebas urang mah alhamdulillah. Berarti tantanganana teu seberat tantangan anu didugikeun ka Rasulullah nya. 3 sewaktu-waktu maranehanana ngagantungan Rasulullah bari ngomong anjeun teh anu ngamaksud ngajadikeun pangeran-pangeran kami jadi pangeran anu sahiji. Tah kadang kala mah cenah milaraanana kaum Quraisy ka Nabi sabada maotna Siti Khadijah sareng Abu Thalib teh sok ngagantungan Rasulullah merengan ngagantungan naon ieu na teh di kituan meureun kitu ka Nabi teh meureun cek maneh tah kitu tah milaraan eta teh manehnya anu ngamaksud ngajadikeun pangeran-pangeran kuring atawa kami jadi pangeran anu sahiji teh. Jadi karena Rasulullah mah Allah teh maha ahadun kul huwallahu ahad. Allah teh ahad sahiji hiji Allah teh. Tak mungkin kaum kafir Quraisy mah boga pangeran anu ahad teh anu sahiji teh. Ka urang aya anu kitu anu ngabaledogan keur dakwah ngabaledog aya teu? Teu aya ka urang. Ka Rasul mah aya. Berarti teu sabaraha urang mah tangan teh nya. Membela agama Allah teh urang. Da cek Allah oge kan asadun nasi balaan al anbiya. Pangkacidana manusia anu dipasihan ujian ku Allah para nabi. Tuh si ketinihan. Sumal amsal pal amsal tuluy pantarna nabi sahanapeunana. Jadi nabi teh kan tinggi darajatna teh di hadapan Allah. Maka ujian nu dipasihkeun ku Allah na oge naon? Tinggi. Mohon. Tapi sahanapeun nabi aya ulama, aya wali Allah, sanes wali kota tapi wali Allah. Maka ujian anu dipasihkeun ku Allah ka eta wali Allah, ka ulama anu sahanapeun nabi darajatna, maka ujianana oge henteu saberat ujian anu dipasihkeun ka nabi. Kitu we teras. Semakin tinggi
derajat di hadapan Allah semakin tinggi ujian nana ti Allah teh. Semakin kecil atau semakin rendah derajatna di hadapan Allah, semakin kecil pula ujian anu dipasihkeun ku Gusti Allah. Sok ayeuna anu kelas hanap. Kelas hanap we. Kelas 1. Lamun ujian soalna enteng anu atawa hese? Enteng. Cek kelas anu kelas luhur mah. Cek kelas genep teh. Ya mah ujian teh teu enteng dah manehana nama kelas gen teu sabaraha soal kieu mah kitu perbandinganna teh. Nya, Abu Bakar sumping bari ngabersihkeun tur ngalesotkeun Nabi tina gangguan kaum Quraisy. Bari sasauran ka maranehna, nah maraneh rek maehan lalaki anu nyebutkeun yen pangeran teh Allah Subhanahu wa taala. Tah ketika Nabi dipilaraan ku kaum kafir Quraisy teh dibaledogan ku taneuh, di aweuran taneuh, digantungan segala rupa dipilaraan anak orang Quraisy, anu ngabersihan teh Abu Bakar. Abu Bakar naon teh mitohana Nabi engke teh dibersihan Nabi dibaledogan taneuh ku kaum kafir Quraisy, dibersihan ku saha mah ku Abu Bakar mah. Nabi digantungan segala rupa milaraan, dicopot-copotkeun gantungan anak. Terus eta Abu Bakar teh nyarios ka kaum Quraisy anu milaraan Nabi teh. Cek Abu Bakar teh, ai maraneh teh rek maehan lalaki anu nyebutkeun bahwa Tuhan teh Allah. Jadi nyarios kitu teh Abu Bakar teh anjeunna sangat ngamuliakeun Nabi jeung sangat ngamuliakeun jalmi anu iman ka Gusti Allah. Abu Bakar mah tak kitu teh Alki. Kumaha tindakan kaum Quraisy sabada pupus istri sareng paman Nabi? Milaraan kacida milaraan Kanjeng Nabi. Bagus. Ku bentuk naon bae maranehna milaraan ka Rasulullah teh? Ngompengan taneuh keur Nabi salat jeung digantungan Nabi. Di teuneunan kotoran sasatoan keur salat teh. Naon anu diobrolkeun ku maranehna waktu ngagantungan Nabi? Diobrolkeun ku kaum Quraisy. Heeh. Nah maneh teh rek ieu anu jelema ieu ya anu ngamaksud ngajadikeun pangeran-pangeran kami jadi pangeran anu sahiji teh. Da mungeun aya pangeran Al-Ahad teh, Allahu Ahad teh mungeun kam. Saha anu ngalesotkeun Kanjeng Nabi tina gangguan kaum kafir Quraisy? Abu Bakar. Kumaha terus? Wallahu a'lam.